Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Nira. Di edisi 22 ieu dongeng anu bade dipedar teh biasana Roy Rukmana, judulna Kuda Renggong. Tos dimuat di majalah Mangle nomor 2825. Roy Rukmana teh pangarang anu produktif, karyana tos seueur dimuat di media. Dongengna oge tos tayang di Radio Official edisi munggaran anu judulna Ngalatutut. Teras aya oge edisi 11 judulna Koceak Ciak. Kasadayana anu hoyong uninga biodata narasi pangarang tiasa ditinggal di YouTube Miradia Official edisi 11. Kuda Renggong nyarioskeun Amel anu uih ka lembur. Amel kacida resep pamitos aya di lembur. Lian dinyeseup hawa anu seger, oge suasana anu asri, teras jami-jamina balager. Someah hade kasema. Waktos lebaran tahun kamari, Amel oge uih ka lembur. Bingah pisan, kumargi tiasa ninggal atraksi kuda renggong. Cing, kumahanya carios Amel salajengna? Kek, sateu acan neraskeun kana hanca utama ngeunaan ngadongeng, ayeuna teteh bade medar heula perkawis kuda renggong teh. Kuda renggong teh mangrupi salah sahiji tradisi khas kota Sumedang. Ieu kasenian teh sok dijadikeun acara hiburan dina acara hitanan atanapi disepitan, teras nampi tamu kehormatan, perayaan hari besar, sareng oge dina acara helaran atanapi festival. Kuda renggong ngawitan muncul di Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Dikenal ku sebatan kuda igel. Asal muasal kuda renggong teh dikawitan kulahirna murangkali pameget anu namina Sipan, Desa Cikurubuk, Sumedang. Di alit kene, Sipan sok ngimeutan gerakan kuda nunurut kana parentah jalmi. Tina ngimeutan eta muncul ide nyiptakeun kasenian kuda renggong anu tiasa migel. Yuswa 40 tahun, Sipan ngawitan ngalatih kuda tur antukna mampu nyiptakeun seni kuda renggong. Kuda munggaran anu hasil dilatihna nyaeta si cengek sareng si dengek. Aya 5 jenis gerakan kuda renggong di antawisna. Hiji, adean, nyaeta gerakan lumpat muruk ka sisi. 2, torolong, gerak lengkahna pondok tapi ngerecek gancang. 3, congklang, lumpat tarik sedengkeun sukuna ngajulur ka hareup, gerakna siga kuda balap. 4, jarog, gerak lengkah kuda biasa jeung teu lumpat tapi gancang. 5, anjing minggat, gerakan lengkah suku satengah lumpat. Kuda anu aya dina atraksi ieu mibanda kamampu ngigel luyu sareng irama musik. Kudana oge dihias ku pakean kuda anu gagah. Pakean kuda gagah teh diciptakeun ku Encep Suharna. Kasenian kuda renggong nampilkeun hiji dugi ka 4 kuda. Alat musik nu diangge dina ieu pagelaran teh nyaeta goong, tarompet, genjling, kendang, pedug, kecrek, oge teu kakantun alas pengeras suara. Tah, pedaran di luhur teh ngeunaan asal usul kuda renggong ade-ade. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana?
Kuda Renggong, karya Roy Rukmana. Amel mah resep pisan pamuih ka lembur teh. Lian ti hawana seger, suasanana asri, oge jami-jamina balager. Akuan saromea hade kasemah. Basa mudik lebaran tahun kamari, di lembur aya nu hajat. Mang Jaja, tatangga engki, nyepitan Ojan putra bungsuna. Nami asli nama Ahmad Paujan, mung tinuju alit sok di ojan-ojan, janten we ngelah ojan. Anjeuna nembe kelas 1 SD, mung salirana bongsor, janten katinggalna teh sapertos kelas 3. Tadi nama ali moae disepitan teh, nyeri saurna. Tapi saatos dipiwarang sareng diolok ku Ustad Qodir guru ngaosna, nya akhirna keresaheun. Bakat ku bingah putra bungsuna leah disepitan, Mang Jaja dugi kasujud syukur. Ti kapungkur tos kereteg, pamisi bungsu disepitan bade dipangnanggapkeun kuda renggong. Sadinten sate acan ojan disepitan, Amel sareng mamahna nyambungan ka bumi Mang Jaja. Katawis seueur tamu nu sarumping. Anu rada hemang ku Amel, naha di lembur mah seueur nu ngarelek baskom. Naon anu dilebet baskom teh mah? Taros Amel. Biasana beas. Oh, naha mamah teh nyanak baskom? Ih, pan ieu ku acis di amplopan. Tong seueur naros atuh isin. Tos ilahar di lembur mah, upami aya nu gaduh hajat teh sok pada mauran, boh tatangga atana piwargi. Oge dina waktosna pada ngabantos. Ti kawit ngadamel balandongan, ngakutan meja, kursi, dugi kanu babantos masak oge aya. Pokona mah masih gotong royong sauyunan. Dinten Ahad, 2 dinten saatos disepitan, rung Mang Jaja nanggap si Dinar, grup kuda renggong ti lembur jambu, conggeang, ngahaja mesen kudana 4, da aya putra tatangga anu hoyong ngiring numpak. Ojan sareng 3 rencana didangdosan, nganggo siger, diacuk sapertos wayang Arjuna, gagah pisan. Teras ditumpakeun kana kuda anu kenging ngadangdanan. Budak karya ditunggangkeun dina kuda pangpayuna anu sanes nama dipengkeureunana. Ari itu naon nyandak alat musik mah? Mela nunjuk kanu ngariung tukangan kuda. Eta naminana yaga. Tuh, aya nu nepak kendang, nu nabuh tambur, nakol kenong sareng goong. Aya tukang kecrek, oge aya anu niup tarompet. Tuh, itu anu istri, anu nyepeng mik, namina sinden. Mamah Amel ngajelaskeun. Si Dinar ngawitan ditanggap, dipiri gamelan, terete tarompet, sareng haleuangna juru kawih. Kuda tos ngartos, unggeukna sairama sareng keplakna kendang. Atuh anu ngibing euyah-euyahan. Sepuh anom, istri pameget ngiring ngengklak saruka bunga. Urang mah entong ngiring ngurilinya, antosan we, da engke oge uih deui ka dieu. Mamahna Amel ngawagel. Amel ukur unggeuk nganyakeun. Kuda renggong teras iring-iringan mapai jalan, ngurilingan lembur. Budak karya di payungan supados teu kapanasan. Nu nongton rajeg sisi jalan. Aya anu ngadadahan, aya oge anu ngiring kana rombongan teras ngibing. Tabuh 1:30, iring-iringan tos dugi deui ka buruan anu gaduh hajat. Sabada istirahat sakedap, hiburan diteraskeun deui. Malah si Dinar mah antrasik heula main sisilatan sareng malimna.
Atuh anu nonton mungkin pogot ningalina, teu sakedik anu nyawer ngaralungan acis receh sareng lambaran. Komo Bapak Hajat mah nyawerna artos 10 ribuan, diaur-aur kana hulu si dinar. Sateu acan adan asar hiburan karyaan lekasan, nu haladir ngawitan bubar, uih kabumina sewang-sewangan. Mah resep ninggal kuda renggong tehnya? Amel katawis bingah pisan. Muhun atuh, eta teh salah sahiji tradisi khas kota Sumedang. Waler mamahna teras nuntun Amel uih ka bumi akina. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.